Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wastapun Intan Nurrizky Arnas ti kelas 10 IPA 2. Di dieu simkuring bade ngadongeng anu jejeurna nyaeta Situ Bagendit. Situ Bagendit kacaturkeun aya awewe nu kasohor ka beungharanana. Nu ngaranna nyaeta Nyi Endit. Tapi katotol oge kakoretanana. Sabab sanajan jegut Nyi Endit tarasok barang bere ka sasama. Komo deui sedekah mah. Lamun boga dahareun tibatan dibikeun mah kalah dipikeun. Ku peditna upama aya nu ngahaja datang ge tara ieu pirajenan mere. Nyi Endit ge tara ngajenan batur. Sakalieun nginjemkeun duit, Nyi Endit malah malikeun kudu ditambahan. Dina hiji poe di kampungna nu katelahna Sukaratu, rentang-rentang ti kajauhan aya aki-aki nu kundang iteuk. Leumpangna jumaringjeg, mapai-mapai sisi lembur, sabab umurna geus kolot. Katempona mah jiga lapareun kacida, sabab remen ngalungsar, bari nyekelan beuteung. Tapi urang lembur ge taya nu wawuheun ka si aki teh, sarta teu bari saeun mere dahareun, sabab keur paceklik, jeung rata-rata jalma teu boga sarua kakurangan. Si aki geus sababaraha poe ningalikeun imah Nyi Endit nu pangsingrongna, beda pisan jeung imah liana di eta lembur. Dina hiji mangsa Nyi Endit keur nitenan kekembangan di buruan, bari mulak cangkeng jeung tutunjuk ka badeganana nu keur sasapu. Katembong si aki leumpang jumaringjeg undang iteuk, ngarayap asup ka buruan Nyi Endit. Tuluy unjuk salam, Nyi Endit teu bisa ngajawab. Anggur ngageroan badeganana sangkan ngusir si aki nu dianggap baramaen. Tapi basa badeganana nyamperkeun, si aki kalah ngacungkeun iteukna, bari nyarita yen manehna lain rek baramaen, tapi rek ngelingan ka Nyi Endit, sangkan ulah sombong jeung takabur. Sabab harta banda mah ngan sakadar titipan Allah. Dunya barana moal langgeng, hirup butuh kudulur jeung batur. Si aki tuluy ngaleos, diomongan kitu teh Nyi Endit kalah ngajenteng, bari olohok teu bisa ngomong. Sanggeus ngelingan Nyi Endit, si aki muru ka tengah lembur, tuluy ngacungkeun iteukna tur ditanceupkeun kana taneuh. Sanajan jiga nu teu make tanaga, tapi iteuk teh ngabeleset saparapatna kana jero taneuh. Tuluy iteukna dicabut deui terus ngaleos duka ka mana. Isukna urang lembur ngujrug yen aya liang cai anyar di tengah lembur. Caina muda beuki lila beuki manceran tur ngagedean nepi ka semet bitis. Mimitina mah taya nu percayaeun, tapi saenggeus banjir mah jalma pating corowok bari kokol ditihtirkeun. Urang lembur buriak ngarungsi nyingkahan banjir nu mimiti ngeueum eta lembur. Harita Nyi Endit mah keur jongjong memeres peti tempat nyimpen emas permata. Manehna anteng teu mirosea bahaya nu aya di sabudeuranana. Tutas beberes, Nyi Endit kacida reuaseunana nempo sabudeuranana loba cai nu pohara gedena, lieur ibarat ngimpi. Manehna sababaraha kali gegeroan sabab teu yakin kana tetempoanana. Nyi Endit kakara sadar paingan tita tadi kokol ningtir bae si horeng lembur kakeueum banjir. Nyi Endit lumpat menta tulung, tapi taya saurang oge nu nulungan. Sabab saeusi lembur geus aridit nyingkahan banjir. Nu sidik mah tinggal Nyi Endit sorangan di imahna. Nyi Endit bingung kumaha carana pikeun nyalametkeun harta bandana. Teu mikir panjang, tuluy Nyi Endit mangku peti diais tur dibakutet ku samping. Tuluy leumpang muru buruan, tapi cai geus satungtung deuleu. Sanajan geus gugujubaran neangan jalan, tetep teu bisa ingkah, sabab lembur geus kakeueum. Nyi Endit teu bisa walakaya, nu akhirna Nyi Endit kakeueum jeung harta bandana. Cai upluk aplak di mana-mana, lembur nu sakitu legana teh ngan kari lembah-lembahna. Lembur teh geus salin rupa jeung jadi anu situ anu lega.
nepi ka kiwari eta situ teh masih aya nu katelah situ bagendit. Jigana dicokot tina lalandian Nyi Endit. Nepi ka kiwari eta situ sok loba keneh didongdon dipake arulin nu pernahna di kota Garut Jawa Barat. Sakitu dongeng ti simkuring neda dihapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.